Ya, cuma ngadu penalti. Sok. Aing kiper. Sok atuh. Ya. Sok Sultan heula, Sultan heula. Sok. Sok we maneh heula Panglima. Atuh. Siapkan kiper. Aing mah tadi ge geus siap. Burukan atuh sok sepak. Kalau mau nyamanya kitu atuh burukan. Sok yo cing yo. Mau nyamanya nyepak deui juga kuas awewe atuh. Sok sing tarik ta. Biasa we atuh ngalungkeuna. Aing sa ditawur sa ku aing. Halik da ku aing sama bilang yo deulekeun aing nyepak yo deulekeun yo. Tah. Aci. Mun dirasa eta. Kana bongot aing bola. Astagfirullahaladzim. Anak budak. Non maksud sia kana bongot aing eta bola. Dulu lu udah mau burung kunaon sare udang sare ujug rumah kamu. Kunaon bos? Iya teh sopan pisan koplok. Aing korees di center bak kitu kehet. Non dirasa sia. Cih. Si bos kunaon jadi kieu teh ira bos gelo bos. Mana bos sia nyebut sare? gelo goblok. Dulu, Apaan dulu. sia kan nyenter kana bongot goblok. Goblok. Sia teh koplok geuning nyaku nyuk teh. Aduh lapar, aduh. Duh, si Panglima. Panglima, tadi ya. Aya naon, Bos? Ya, Panglima. Saya teh lapar, ini teh saya belum makan dari pagi, beliin nasi ya. Oh, kamu teh belum makan dari pagi teh. Oh, siap atuh, Bos. Asal ada gininya, Bos. Maneh mah meuli ge acan atuh, terus kana buruh wae heung ke di buruhan ya. Oh, siap, Bos. Ya, ulah make lila nya. Ah, Kuring lapar. tungguan atunya. Heeh, sok. Panglima, aku naon sia Panglima eta nyanyian kitu ken. Sugan nu manggih kabung ha. Ih, arek teu bunga kumaha tuh yo. Urang dibere duit ku si Bos Areta 50.000 anak muda. Anjir, urang ge hayang tuh Panglima euy. Ana ini si bos Areta na Panglima. Tuh di ditu tuh keur diuk tuh dina kursi. Yo, tapi aya syaratna Yang syaratna ken. kudu ngusapan gadona 3 kali. Insyaallah diberi 50.000. Bener Panglima. Bener, jiga tuh bisa yang duit mah urang ek nyanyi deui nya. Heeh, nu nyanyiin pononya. Lila ting si Panglima aing. Geus lapar aing beuteung. Bos? Cager, Bos. Buat cager anak muda. Oh, heuh atuh Bos. Syukur aya cager mah, Bos. Cih, buat cager urang mah. Nu antusias tara biasana cuma cengir kitu. Henteu Bos euy. Urang teh kali teh ukur hayang nyabak ieu Bos ya. Meni ganteng oh Bos euy. Sigan maloba duit teh nya Bosnya. Cih, non maksud tuh sia kehet nyabakan gado. Nah, Sopan pisan aing teh kolot kehet. Nah, oh Bos jadi ngambek kieu Bos. Ya heuh teu ngama kumaha sama nyabakan gado kitu. Nah, Bos, kalau Bos teh atuh lamun dicabak gado teh. Dia besok mere duit 50.000 Bos. Kehet sia. Beubeul teh. Yo, sanu atuh dicabakan gado kitu. Yo, informasi ti saya jabakan gado aing. Ti si Panglima Bos informasina tadi papanggih di ditu. Nembongkeun duit ke urang 50.000. Cenah mun hayang duit 50.000 mah urang ge dibere ku Bos Areta cenah. Syaratna naon? Syaratna teh cabakeunna Bos cenah tah. 3 kali Bos. Ah, goblok si Panglima nurus tonyung goblok teh sopan pisan. Yo, si Panglima mah tadi mah ku urang titah meuli nasi. Urang teh lapar, dibere duit 50.000. Tah eta anak muda. Iya Bos, urang atuh katipu ku si Panglima. Ya heuh atuh ketipu. Yo, aya nama kieu ku sabab di dinya geus nyabakan gado 3 kali ka urang heuh. Di dinya kena denda ku urang 50.000 teu nyaho naon ku aing lamun teu mere ku aing dipurilitkeun bejitna sia ku aing. Cina jadi malikan kieu ka urang Bos. Golo. Ku aing dipurilitkeun yo. Ampun Bos. Buru ka digan. Tuh, aing sakikieuna Bos. Geus ka dieu kan. Jok ini ka ditu. Duh, Goblok teh. ampun Bos. Dasar. Duh, aing geus katipu deui wae ku si Panglima. Aduh, apes. Bener eta ku si Bos di 50.000 ka pajak. Aduh, apes. Bos, euy kerupuk mah Bos. Aya ge ieu tahu, kan bae. Bahaya anak muda lah. Yo ka dieu kan diuk ya di dieu ya. Oh, Bos. Bermain game ya Bos ya? Heueuh aing main game ya kagok. Ya tuh Bos, ieu tahunna Bos. Ngeunah sia Bos 5 tahunna. Lah atuh anak muda. Da urang teh kagok ya. Keur main game urang teh ya mun bisa mah huapan urang anak muda. Aing, yo, si Bos ini ogohan pisan juga budak kan dihuapan. Kok aing ini digailan? Ya Bos ya, ya. Lah atuh ama atuh sia teh anak muda mun saeutik mah. Ngeunah euy anak muda. Bener sugan teh teu ngeunah kieu euy. Cuk urang ge naon ngeunah Bos tahu ieu mah. Arek di Bos ya, urang dihuapan tenang, sok we sing jongjon main gamena. Aing mah anak muda mun ku bager pisan sia mah. Heuh bae sok atuh deui sok. Yo da urang kagok ieu keur main game buku. Sok huapan urang. Oh, atuh Bos urang mah bager tenang. Ku aing kakan deui. Sok Bos sing jongjon atuh main gamena ku urang tenang. Ya Bos ya. Tah kitu atuh. Sakedeung jadi raja malah atuh. Ngeunah anak muda euy.
Ngeunah pisan meuli nanti mana ya anak kuda. Di bojong teh itu. Ngeunah pisan euy. Loba kene eta. Loba sok we tenang. Di bos, di bos. Yo, urang di papan deui, tenang. Heeh, ngeunah po gua anak kuda. Naon dirasa goblok? Tidak tadi we meureun diletakan heula sirik. Itu bos. Lah, entuh koplok. Goblok geus sia. Kunyuk. Wah, anjing teh. Diletakan we tidak tadi meureun sampe dibikeun ka urang teh. Kunyuk. Iya. Iya sayang, lagi di lembur. Oh, aku juga kangen. Aku mau ketemu. Kapan atuh kamu apel ke rumah aku? Oh, sekarang? Boleh. Boleh. Iya, ditunggu. Ditunggu, siap. Mak, ieu urang teh salah tempo, Mak. Anjir, si emak HP-na iPhone 13, Mak. Anyar, Mak. Iya dong. iPhone, iBox original. Maka beli kemaneh malah. Sombong amat. Si emak meuli kitu ka urang deh. Teuing kena boga iPhone anyar. Mak, nginjem waktu urang hayang popotoan mana iPhone? Cicing, buat cibuk cabak pandangan kotor. Ini mah khusus orang kaya. Si emak balaga. Kek. Kalau kesan pisan. Iya teh. Maunya alias marabignya. Iya. Aku mau Uun alias Marabik. Ada apa ya? Oh, kalau kesan pisan atuh mauun. Yeuh, abi teh ti konter. Tah abi teh ka dieu teh setoran anu iPhone teh tos nunggak 3 bulan. Tah tinggal 5 ya. Tuh, abi kalau kesan ayeuna teh bade nyanak HP-na mah. Oh. Di konter. Oh, abi ti konter mah bade nyanak HP, da tos telat 3 bulan mah. Be, HP-na mah. Aduh. Anak muda. Naon? Aya tuh pangnalangankeun ulah 3 bulan dari setoran HP. Gayana we teu hayang nyokot iPhone. Kabayar henteu. Canak we ieu mah HP-na nunggak mah canak. Puntennya mah, ieu mah sesuai aturan da abi kurang kumaha deui nya. Yeuh, wayahna bade dicanaknya. HP-na nya. Anak muda. Naon? Anak muda. Canak we sok terasa. Hon, atur dulu nya. Oh, sok canak we, canak. Dan nunggak ieu 3 bulan. Jih, anak muda. Mana mertu nulungan emak. Mak lain embung nulungan atuh mak sakirana teu kabayar mah tong hayang nyicil iPhone mak tapan karaos ku mak dijabel mak mending ya HP Android lunas. Punten Marabig. Loh, Sia mah. Teuing deng, apes.